kukusin kuring dan ditolak. Mungkin di mana tersubar tidak kita misalnya. Nanti kaki itu leres. Tomborongin harta pamajikan eta pikeun ka rela dipirak lamun dipikahaya. Asa can mah tinggalan kan. Dulu nepikeun ka kitu. Aya anu kalau pasan teuing dulu raten komunis. Komunis maka iskan keberagaman. Eta mah pekatnya dulu orang sih asaan. Ayo pada iya mah ya proses pernikahan biasa. Kemana anu nikahaya? Pemajikan kuring dek ditolak. Di mana geus loba lidah, nikah ku anjeun. Asa-asa sebatkeun pasaminan kan. Mencukur mah asa-asa sebatkeun. Da aya proses pernikahan yang mau hukum tolak heula, tidak heula gitu. Ai komunisme teh sih asaan. Duduluran mah da maka tidak teuing meres. Ya mah tetap aya keislaman. Cuma di luar Islami. Tah nepi ka kitu eta hasil suksesna Rasulullah ngadururkeun umat Islam. Ayah urang mah duduran teh sanes Islam. Anu jadi dasarna teh organisasi. Saorganisasi mah atau sapartai wah nyaan persaudaraan teh kuat. Beda partai beda organisasi jadi baeudan. Sanajan sa Islam oge, sanajan sa syahadat oge. Nepi ka kadang-kadang suka keneh duduran, suka keneh persaudaraan jeung non muslim asal sapartai daripada jeung umat Islam anu teu sapartai. Lamun kitu geus lain mujtami'il Islami. Tosanes non takabul ijtima'il Islami. Lamun gitu, tos asomira lamun gitu. Fanatisme golongan gitu masomira. Sabab lain Islam ditinggalina partena. Lain Islam ditinggalina. Tapi golonganana organisasinya. Baingan ka rasulnya aya anu aya anu macungkeun beureuh bari ngaporokeun kabilahna bari Islam bari ngacungkeun beureuh mun cek urang mah hidup bari Islam tak kuring teh bari Islam hidup bari Islam rasul salah lain gitu dong bani Islam TKB bani Islam anak muslim hidup Islam itu rasul atau tenyunahnya hidup partai kamu hidup zaman rasul terkait cawan gitu siapa bakal menimbulkan dan asuh dia tak dugikan kaki itu terus banisaan pada panesungting ke Madinah jajan kenal kami kehidupan di Madinah mereka Abdurrahman harus ke Hai pasar di mana taruhkeun orang Madinah dipasikeun dituduhkeun ke pasar Bani Koenako nami pasar terus saya Abdurrahman anyana ngiring usaha kehidupan dari keadaan timbul masa hijrah masa jihad fisik langsung di masa
Madinah awal kan, Madinatul Ula, di masa persiapan menghadapi jihad fisik dan perang Badar kan, dan terjadi perang Badar, sehingga para sahabatnya kesempatan bikin menata diri, menata ekonomi, kira kesempatan. Abdul Rahman dia sering ke pasar, sehingga keuntungan harus bikin keuntungan tina jual beli samin, jual beli keju kan. Dugika anak-anak teras-terasan ke pasar dina jiwa tos ayam tapak koneng asaratun sopratun eta teh kinayah karena hasil karena tilas tilas hubungan antara suami istri, hubungan seksual menurut maya urat karet di samping asaratun soprat ayah urat karet ayah orang Arab mendenanain samping model cuci aja ini gamis dina gamis ayah urat karet cek Rasulullah teh jika kepentingan dia naon aya naon ya saur Abdurrahman abdi teh wantos nikah ada wajib abdi teh parantos nikah kunaon ceri bayarna kam sukta ilaiha sabaraha ceri bayarna disiramna terus siang tadi bayar mas kawin nuwatul min dahabir cenah mung sami sareng siki korma emas sami-sami siki korma eta sareang bari kalimat emas siki korma berarti lamun mas kawin ku emas sami-sami siki korma sabarang aya kana 50 gram sama-sama si korma gak bisa sama singgirnya si korma ibu kita seberapa gram si korma mohon kumas 25 lamun ayana 27.000 270 nya seberapa juta mas kawin eta teh jalmi anu umara nu sungki orang muhajir kan teh yang naon di pasihan berusaha modal begitu saat dia rabi geus kuat dari mas kawin ku segi korma emas satiman di korma emas 25 sekarang emas sepertinya geus kuat dari mas kawin jadi Abdurrahman itu saya kemajuan ekonomi. Nah, kemajuan ekonomi ieu sahabat muhajir gimana? Ladang ngajejikeun sahabat. Istri angkat di pasihan. Usaha an bade ditolak teh pi istri ageuna modalna di pasihan. Eta teh kuat tina persaudaraan. Urang kan usaha di nanti budak kene atau di barang di barang rumah tangga gitu kan merek mas kawin lah budak can buat merek saparapat emas paling 100.000 mas kawin padahal kata mas kawin teh saur Rasul teh saur para ulamanya dina hadisnya karena itu mereka ganti dina bidmu teh alat kelamin istri jadi kita meuli alat kelamin muncul kasar meuli memek merenang teh mas kawin teh ayeuna lamun mas kawin 100.000 rumah tangga 50 tahun lamun aja pengadikan teh
atau 25 tahun keluarga 100.000 bagi 25 berarti sebenarnya 4.000. Nah, terus 100.000 bagi 25 ini 4.000 nya 4.000 setahun. Ayo setahun kita 50 minggu 4.000 bagi 50 seberapa? 80 seminggu 2 kali berarti 40 rupiah sekali. Maka orang Mekah mah kasih dating tapi orang Mekah mah kawin nanti 250 juta kan kuartal kurang mas kawin nanti aja kayak kapal warga simpulin tahun 75 sampun pojok kan itu pernah jeung polisi ngobrol pada simpulin disebatkan di tahun pojok mana aneh seorang Masya Allah bisa kawin sebar tahun umur 40 detik orang keme enggak ngawitan pertama 28 tahun 28 tahun terus kawin kuring macam 40 tahun san kawin ujannya 40 tahun bari laki bari usaha pangkatnya itu selesai mayor polisi itu berat kopar tapi menurut pangkat polisi menurut pangkat militer atau TNI liburan selesai mayor pangkatnya can buat kawin malah simpulin kuasai Sunda NTBK SBK naon SBK yang kolot SBK ayo 40 can kawin ya kunaon can kawin can buat mayat mas kawin sana ya ke mayat mas kawin nya sabaraha mas kawin can kuat harita teh kuartos harita karena sekitar 30 juta emasnya menuju 22.000 emas kawin sabaraha kilo emas kali di Indonesia sebenarnya sabaraha mas kawin Alve Robiya 2.000 rupiah itu nah di Indonesia ada harita 2.000 dan sayurnya 2.000 harga kan sakra namun ayah 200.000 ini kan ayah kayaknya ini gini mas kawin sakit ayah nunggu makanan kan 2.000 saya berenang di Indonesia sabar aja nanti real kamu di real sabar aja kamu real 2.000 teh kayak teh $1.000 teh 7 real harta 14 real kamu bodoh benar Masya Allah subhanallah rakyat benar mencet bahasa barudak manjir murah-murah dulu aku bahasa barudak udah subhanallah aja masalah teteh kaget aku kaget ampun mencet kurang bulan ampun ya orang murah-murah tuh kalau 14 real 14 sikit no saya ada ini janjinya ini no saya kurang minum saja akhirnya dengan nanti saya ini no 14 sikit no itu kaget itu tahil namanya dongkap teh karek nyol di Madinah nate pasar lagi nanyakeun kene dari mana pasar tapi sama beraden kan dirinya anjeunna geus mampu mayar mas kawin saparapat emas saparapat os 20 ada sekitar 25 gram ciri ekonomi nate dipajukeun ku sobat ansor dugikeun ka
ada teh sabadana anjeunna kasar mampu membiayai diri anjeunna tina barang penta nyai bikin nafsa, mampu menjaga diri untuk bikin ka apluk-aplukan sapir, jeung biasa menjaga kulit nikah kenapa kusaan mampu menjaga alat kelamin tidak berbuat tahisan tahir teh tina hasil buah. Naon tujuanna atau hikmahna Rasul ngaduhurkeun ieu kana ngalancarkeun program anu katilu. Naon program anu katilu? Taksis dola, meletakkan dasar-dasar kenegaraan Madinah di bawah kepemimpinan Rasul. Dan mual aman itu negara, jeung mual stabil negara, baik ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat, terutama bidang keamanan di masyarakat, kamtibmas masyarakat. Lamun jelema parasel, lamun jelema gerak api, sampai dah siapa yang ngaji urang. Punten ya masalah sekalinya saya nggak boleh mengkritik sudah jadi bahan katakan gitu. Bahwa ngurus ekonomi berangkat ke panjuan jelema demo wae teh nah gitu. Aya program dia demo, aya maksud dia demo. Kadang-kadang anu lamun aya jelema penduduk 1 juta gitu. Anu 1 juta anu ke 1 juta 1.000 daerah atuh sabab anu 888 ngajempet kan cing ke demo anu 1.000 mah demo tidak eta loba suara teh eleh kadang-kadang keur memeres ekonomi atau keur memeres keamanan eleh pun suara anu saeutik kadang-kadang sabab kali kolowok mah saeutik pemerintah ayo 1 juta pamana tetarik kolowokna encan naon-naon kan cari ayeuna kasus Bank Sentauri can pugu wakil presiden ditarik jadi saksi di pansus Bank Sentauri. Sri Mulyani ditarik jadi saksi geus di geus rame eak-eakan kudu diturunkeun campur sarana ge terus para cukuran teh kan keur proses panegah teh anu kege di mana balik proses pansus oge lain ngajatuhkeun hukum eta mencari data dan hukuman kan jatuhkeun ku saha ku pengadilan bagianna di mana cek hakim teh salah kudu dihukum nah baru itu dikenakan hukuman positif atau baru aya kekuatan hukum karena upaya parantos putusan kasasi dia mah teu acan kan diproses secara hukum nanti nanti tahap penelitian geus rame kudu diturunkeun geus rame ngadudukan ban anu mata hese dek kumaha amanna hese dek kumaha sejahterana ekonomi kaganggu stabilitas keamanan kaganggu di mana stabilitas keamanan kaganggu otomatis ekonomi bakal terganggu dan majukan ekonomi teu aman dari luar tah eta teh kusabab teu aya uang kurangnya ikatan ukhuwah
Saya zaman Rasulullah demo dari kuat teh zaman Sayyidina Umar kan, zaman Sayyidina Umar gaya demo, tapi demo nak dina batas-batas penegakan hak, jeung batas-batas kewajaran, sakadar memberi peringatan. Waktu sajantenan Sayyidina Umar anu jubah gamis mau gamis tina bagian Baitul Mal di Madinah, tina Baitul Mal dibagi kain upami ukuran urang mah semeter sewat atau semeter setengah ini darah menjal ukuran urang. Barang Jumahan Sayyidina Umar bari khutbah nganggo gamis tina kain bagian daya nu demo, tapi demo na dina batas-batas sosial kontrol, batas-batas wajar, lain ngabakar ban atau ngaganggu ketertiban lalu lintas, tapi kadang kau keterangan ekonomi pun tanaman eta acuk nu dianggo teh kain tina bagian sanes cek Sayyidina Umar nya tina bagian kebuat salira korupsi dapuring mana lima bagian teh bola make mani dipake juga dipake gamis teu mani nah ari yang mani licik pun kitu mah meureunna ka masyarakat dibagi saeutik anjeun mah nepi ka mani saha Sayyidina Umar kuring sarua seperti arahnya bagian masa itu sewa ngan bagian kam anak kuring Abdullah dipikeun ka kuring Sayyidina mani jadi ieu teh bagian kuring jeung bagian anak kuring Sayyidina Umar cuma Sayyidina Abdullah eta teh terus sakumahpun bapak teh eta mah bagian kuring mah teu narima lain kali teh kuring mah teu dianggo tapi dipasikeun ka pun bapak da kuring moal mahi kupun bapak moal mahi dengan gamis mending dipasikeun ke bagian kuring. Nah, jadi demo nanti dengan batas-batas kewajaran. Pan hari urang mah calutak nanti, nanti kamu ningokin tuntun demo, pakai gambar presiden, calutak nanti gitu jadi berapa? Jadi nilai-nilai etika menyampaikan inspirasi geus teu beretika, geus teu bermoral. Aya pikeun kahayang mah sah-sah wae ngan tetep kudu sopan, tetap kudu beretika. Ari saur Rasul teh iman teh ayat 70 cabang. Panuhurna dahan iman la ilaha illallah. Panghanap dahan iman imatatul adab anit thariq. Miceun anu dibahayakeun ti jalan. Jadi atas nama ngaetanan jalan keur kepentingan anu aliwat bisi aya pibahayakeun. Lain ngaganggu kepentingan anu berlalu lintas. Eta bagian tina iman. Aya mah karena ganggu kan. Batu rek liwat ge ulah. Da ngaduluk ban di tengah jalan anu geus teu beretika. Da berangkat nanti tina nafsu. Lain tina lillah berangkatna. Di mana geus tina nafsu mah sedaturna. Dina Islam aya amal ma'ruf nahi munkar, tapi tetap amal ma'ruf nahi munkar itu aya etikana. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Terus saya tanya kan?
wajahilhum billati ya ahsan, wajahilhum billati ya ahsan. Ari ngabakar banget wajahilhum billati ya ahsan. Billati wa ya ahmas. Jalan yang sangat jelek. Jadi ada etika, etika amar ma'ruf nahi munkar bil wajahilhum billati ya ahsan. Wahula suatu kaul, kesimpulan pembicaraan. Inna hadhil mu'afatu saestuna ieu persaudaraan ngadulurkeun mu'afana mah sanes persaudaraan sanes duduluran tapi ngadulurkeun duduluran mah persaudaraan mah tapi duduluran mah ukhuwah ngadulurkeun sanyana ieu program ngadulurkeun kana eta aya mu'afah eta tadriban pelatihan sampai pendidikan tadrib latihan karena pendidikan amalian anu bersifat praktek tadriban amalian pelatihan praktek ala ukhuwati karena persaudaraan al islamiyati anu bersifat Islam ala kitab atuha anu ngadorong hakana ukhuwah naon tilkal akidatu itu akidah pinufusil mukminina di jiwa-jiwa umat mukmin biha itu ukhuwah innamal mukminuna ikhwatun pastina ari jalma mukmin eta dhuwur Al-Hujurat surat Al-Hujurat ayat 10 wa kana sareng aya ieu tadrib amali eta najihan sukses berhasil sukses untuk padan hiji-hijina padan misal padan hiji-hijina pinajaihi dina kesuksesan tadriban amalian paridan anu nunggal nyandiri pitarihi di sepanjang sejarah. Jadi kesimpulan ieu persaudaraan teh anu dilaksanakeun ku Rasul antawis sahabat muhajir sareng sahabat ansor eta teh pelatihan pendidikan anu bersifat praktek karena persaudaraan Islamiyah ukhuwah Islamiyah anu parantos sukses anu didorong Allah kitab atuha anu didorong ku akidah naon akidah Islamiyah didorong ku akidah Islamiyah dina jiwa-jiwa umat Islam sakumadawan Allah innamal mu'minun ikhwatu sakabeh dulur sakabeh mukmin mah eta dulur ieu pelatihan anu dilaksanakeun ku Rasul ngadulurkeun antara sahabat Ansor sareng sahabat Muhajir hiji-hijina dina kesuksesan dina suksesna pelatihan anu sifatna ngadulurkeun timbulna duduluran ieu teh non ku ayeuna praktek anu dilaksanakeun ku Rasul di kalangan para sahabat Muhajir sareng sahabat Ansor satu hal anu pan suksesna iki ieu hartosna dina sepanjang sejarah teu aya anu berhasil ngadulurkeun kelompok-kelompok ieu sapertos berhasilna Rasulullah SAW sokan tenang di Madinah waktu sumping Rasul teh aya naon teh musuhan musuh bebuyutan antawis dua kelompok Khazraj sareng kabilah Khazraj sareng kabilah Aus eta kan gawena teh mumusuhan we tapi ku ayana duduluran anu diikatkeun ku Rasulullah antawis sahabat Ansor sareng sahabat Muhajir sehingga musuh buyutan antawis kabilah Aus sareng kabilah Ansor teh kan jaya
leungit musuhan teh digantos ku umat Islamiyah. Eta teh kana naon? Satu-satuna aqidatul Islamiyah anu jadi dasar doronganan. Anu awi lamun dek menciptakan uhuwah ulah ku aqidatul asobiyah, ulah ku akidah fanatisme golongan, fanatisme partai esek diciptakeun. Tapi kudu ku aqidatul Islamiyah, kenyiptakeun uhuwatul Islamiyah anu jadi dasar ulah aqidatul asobiyah, tapi kena aqidatul Islamiyah, aqidah Islam anu jadi dasar pikeun luluran. Sakuat-kuatna duduluran anu timbul tina fanatisme golongan ngan ukur persaudaraan sementara sebaca golongan sebaca partai kudu kontrak ke tina partai geus leungit persaudaraan. Taya ningalikeun keberhasilan Rasulullah SAW program kedua nalika anjeunna sumping Madinah. Berhasil na Rasul ngadulurkeun antawis sahabat Ansor sareng sahabat Muhajirin. Ari sunnah Rasul teh benten sareng pada bulan sunat teh. Ari sunat mamayu tabu ala fi'lihi wa yaqabu ala wala yaqabu ala tarki. Diganjar mun dipidamel henteu disiksa upami dikantun eta mah sunat. Aya di sunnatur rasul, sunat rasul. Ngan kubasana kurang kang bedakeun sunat jeung sunat. Padahal eta mah sami sunat. Hukum cara anu diganjar lamun dipidamel sunah nu diwakafkeun mah sunnatun sunnah. Ayeuna sunnah rasul diwakafkeun sunnah keneh sami. Ngan dina bahasa urang aya sunat ya tadi lisan urang lisan sunat aya sunat jeung aya sunah. Lamun sunat mah arahanna kana hukum syara, hukum sunnah mah arahanna kana kebiasaan rasul. Sunnah rasul artinya hiji padamulan anu pernah dilaksanakeun ku rasul itu sunnah. Anu awi nikah itu sunnah rasul, sana sunat. Tapi sunnah rasul harusna hal anu dilaksanakeun ku rasul dari hukumna menang. Nek kawin teh ari hayang mah, henteu kawin teh ari teu hayang mah, nya eta nya. Hukum asal mah menang. Eta sunnah, sunnah rasul. Ari sunat mah anu diganjar witir sunat, duha sunat. Eta mah sunat sunat anu sok dibasakeun ku urang eta hukum syara. Eta ayeuna sunat kana perilaku Rasulullah. Tadi teh bagian tina sunnah Rasul, sunnatur Rasul. Perilaku Rasulullah SAW dina waktos ngadulurkeun sahabat Ansor jeung sahabat Muhajirin. Naon hikmahna? Ku penyusun ieu buku ditinggalikeun ukuahna sahabat Muhajirin sareng sahabat Ansor hasil tina nu akhirna Rasulullah SAW supaya ngajadikeun pola sunnah-sunnah Rasul teh sudah jadikeun pola. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah supaya lagi uswah. Berarti urang dituntut pikeun nyontoh karena uswah Rasulullah, sunnah Rasulullah anu dilaksanakeun ku Rasul, terutama ieu lamun dinyanakeun hukum syara oge parantos nundukeun kana fadilah. Termasuk karena fardu kifayah. Bukan dicanangkan hukum syara. Dicanangkan karena uswahna Rasulullah, kalbet karena sunnah. Supaya dijadikan pola. Kesejahteraan hirup di dunia oge akhirat. Umat Islam jeung umat Islam deui
penting ayana ukhuwah. Dan mual timbul kestabilan umat Islam, mual timbul kestabilan Islam upami daya buah di kalangan umat Islam. Dekuma stabilna umat Islam, dekuma stabilna Islam dengan perkembangan Islam upami umat Islam alam saling jaga daya rasa persaudaraan. Mawi Rasulullah dijadikan program kedua nalika Rasul sumping ke Madinah. Ya tapi karena ngalancarkan program anu katilu tak sesudah obat. Nah itu gambaran wala sareng warok dina periode Madinah. Benten sareng dina periode Mekah. Wa kana kadzalika tadriban